Urang mah zarah baik ka Maulana Hasanuddin kadang teu nyaho sejarahna, kadang teu nyaho karomah-karomahna. Aya 40 karomah Syekh Maulana Hasanuddin lamun dibukukeun. Istimewa Syekh Maulana Hasanuddin mah. Encan itu di Gunung Santri. Pohara jasa. Eta nu di Gunung Santri nu mantap kurang dizarahan kumaha? Nyana asisten Syekh Maulana Hasanuddin. Begitu, dek ngadu kotok Syekh Maulana Hasanuddin. Ngadu kotok. Si Soleh digerakkan leh ka dieu. Kunaon? Ngadu kotok sia tah. Sing menang. Cia teh sing menang kumaha cek nyana. Menangkeun sia ngadu kotokna. Si Soleh Syekh teu boga kotokna ge. Meuli sia naon? Tenang. Nyana kadinya we. Kalapa kujan sabut kalapa. Bismillahirrahmanirrahim. Mali berek we bacaana sia. Mesti direkam aing. Aya babacaan udah tadi la ilaha illallahul jalilul akbar eta para tileumpang kenceng eta aya kene moal bejakeun deui bahaya ieu kuari main rekampan kuari mah ieu ge sabut dibacaan ge Syekh Soleh sak betul jadi kotok jago Masya Allah diadukeun atuh balokeng mana bisa ewe dipacokan baik kotok atau bang bisa menang ngan harita ngarana ge balokeng katoel ku pucuk umun nu eleh nu menang akhirna Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarang nu eleh nu menang tersep Soleh siapa jadi kotok iya itu terserah. Atuh kumaha tuan bae cek kieu teh ulama. Cekal we pundukna ku Syekh Maulana Hasanuddin. Plak. Jalak sia. Plak. Jadi Syekh Soleh. Jadi kotok jalak. Dipawak ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ngadu tah di tukangeun Banten lama. Ngadu. Yugen. Eta ku elehan heula deui. Asal diadukeun kakak. Oh, atuh eta urang Baduy geus kieu Hasanuddin eleh asal di kok bangun dek eleh teh Syekh Maulana Hasanuddin hai sia eleh sia ku aing awas sintrik sia kuing pencit sia langsung eta ke kakarak atuh jelema jiganan atuh langsung bae wah dicekal huluna buar teh tama dipoteskeun bae geus dipegatkeun bae blok Baduy ge heran manya aya kotok pegat aneh beres atuh Maulana Hasanuddin menang kotok hebat jasa mau kotok hebat jasa batang ka ditu dak Soleh jadi deui jelema sia dak jadi deui atuh jelema diadukeun jeung kotok mal bisa menang atuh kotok kunaon eta mata hatena cararang jasa dek jadi naon bae